masih asri. Gunung halu lembut salera. Tong hilap, like, comment, share, and subscribe. Subrek. Naon Subrek. Subscribe. Subscribe. Suuk. Bos, tugas deui teu keur ngabantai di gondrong. Di gondrong. Kamari nanaonan. Aslina bos euy. Can manggih hayang nu rada teuas. Oke. Ada gua instruksi si juragan. Tapi bos ningali potensi di lembur ieu. Nah teu urang-urang nu maju keur ngageser RT jeung RW. Heueuh nya padahal mah geus we ku urang-urang daripada nu bergen si RT jeung ajudan digaji teu sabaraha. Bisa wae. Tapi musuhna berarti beki loba. Digondrong jeung anak buah si RT si RW. Tapi kurang kudu konfirmasi ke si Ramlan. Si Ramlan apal deh? Kamari. Nu bahasa orang ngebanting si gondrong di lapak. Terus anak buah si RT kan loba. Kumaha meureun bos? Yeuh, anak buah si RT jeung RW teh kan baheula mah mantan geng urang teh. Heueuh nya bener Heueuh. Scan RW lila-lila biasa mulai culas sih, aduh. Sampurasun kan, rapes. Diuk mah di dia. Di mana maneh? Kurang karek balik kan diberi tugas. Tugas nahaon, bisa diberi tugasna. Si RW kita nyulit kayak nih kan. Nah, kawin patuh informasi. Orang kan bingung nitahna si RW mah. Cing urang rek nanya ke maneh. Sakirana lamun urang nu jadi RW, maneh rek setuju moal. Ayo urang mah kan saha ge asal kaharti we. Ku mah duit. Kela. Ari si RW anak buahna barudak maneh keneh lain. Nya. Tapi geus kabeuli ku si RW. Ari si jawara nu duaan eta saha maneh? Si jawara eta mah kan senior urang. Jujur, aing rek nanya ke maneh. Maneh rek milih si RW atau rek milih urang? Kayak gue kan. Ayeuna urang rek jeung juragan. Siap. Tapi ulah apalin si RW heuh. Ya, orang ini. Aing heran nyulik kuat eueuh nu baregu. Kira aku aing kudu langsung ka jawara eta. Aduh, si Neng kamari sah ngaranna. Hanya kal terkenalan. Nya geulis, nya bager. Kira aku ku aing kudu diculik asa teu mungkin. Cinta. Musing tapi kira aku aing percaya. Si Getjar ka mana? Teuing we. Sia geus wani-wani nyangarep aing tebegug nyulik ge. Lain maneh juragan. Kuat geus tengah bantu ayeuna mah ka mana wae. Tengah bantu naon? Anak buah aing teh pan termasuk bantuan ti aing keneh. Nah kalem itu kan aing ngomong biasa ge. Naon we? Omongan ente mah tak karedang aing. Terus jangan butuh. Kalem lah. Maneh mah we lila-lila teh sebeuki polontong leuleut teh urang. Sampurasun. Iya dia kebegug dah nyulik teh kumaha. Geus atuh jadi RW teh aing anak buah sok keras gitu. Naon kan maneh? Ngajak ribut nih aing. Saya yang dibongkar jadi RW teh akibat naon? Geus ayeuna mah maneh ngilu ka aing ka saha? Lain ngejar dog jawab, ngilu ka aing ka si juragan. Hampura we. Urang mah ti awal oge teu srek euy. Urang ngilu ka si juragan ayeuna mah. Hampura we. Urang ke si juragan. Urang oge we ka si juragan. Nah aing mun sek daerah keluarga
Betan ku aing jijik. Naon sia we peporongos kajen gejur atau kajen mantog si ayeuna keneh. Mau ali lagi kabusukan sia kabongkar ku aing. Gue ayeuna mah sia jeung aing selek. Oke. Geus diuk aing cangar mikiran si hadar we mah. Kumaha si Ramlan teh geus dihubungi can. Geus telepon bieu. Ayeuna ka dieu. Ukat tawat udud teh. Ganti atuh bos besaan tuh. Duit. Loba kebol lagi nya. Sampurasun. Rampes. Oke montok awak teh. Maknya Asli tuh. Aya naon, Bos? Tadi ngontek ya? dieu heula geura. Jelaskeun. Jadi kieu lan, ieu lemur potensi pisan. Terus kok orang kudu memelo wae ka si RW jeung ka ajudanana. Terus kumaha? Urang maju. Lebar ya lemur. Ya, yuk Bon, malah halus gitu. Si Gondrong kan seorang naonan gitu. Tuh gondrong-gondrong. Kukueun nya. Maju. Siap deh kira-kira na ente? Siap. Wargaku, kumaha mun urang jadi RW deui? Kami mah setuju-setuju wae, ya Bu RW ya. Orangnya setuju we. Ayeuna di lembur serba kejahatan Dong. Idud, orang kudu kompak. Soalnya si RW geus loba deui ieuna. Naonna itu? Ya, premana bos, woi. Ih, atuh para warga entong main kekerasan sararieun. Dengar istriku berkata, kekerasan bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Tuh kan, saur suami abi ge naon? Terus orang kumaha we enak itu tegas ngelawan kejahatan-kejahatan makin merajalela. Heuh we, hawa dicara enak mah amputasi we KB. Ah, Dud, mana mah kena kekerasan wae ya. Tapi aing teu narima we kamari eleh. Tuh jelema gelo tuh. Naon sia warga Balangsak? Ah, nah gitu ih RW teh gitu patutnya. Sabar istriku, kamu jangan emosi. Pokona de gondrong urang kumpulkeun, urang rundingkeun deui. Bersatu kita teguh, bercerai kita Kawin lagi, Bro. siapa kana kawin wae. Ya itu beas tuh saya. Iya, saat negara masyarakat. Si juragan cedot tuh. Amit aing ih, ku aing di pengkoran jeung deui. Drong, nasi juragan etaeun jiga iwung si soranganan wae. Kunaon teh? Panai mana ya antara gesekan antara RW jeung RW teh selek pokona mah. Atuh bagus gitu mah. Dewek jadi presiden. Gitu sila atuh. Siap gitu mah. Udah, sekarang udah mau maghrib. Mari kita sholat dulu. Ya. Ayo istriku, kita sholat berjamaah. Tong hilap, like, comment, share, and subscribe. Subrek. Naon Dud? Subscribe. Subscribe. Suuk. Heeh nya perhama geus we ku urang-urang daripada anu dregan si RT jeung ajudan digaji teh sabaraha. Head RW lila-lila biasa mulai culas ya. Nya kan. Tapi geus kabeuli ku si RW. Yuk, action. Musik. Nya geulis, nya bager. Piraku ku aing kudu diculik asa teu mungkin. Nah, kalem itu kan. Kagak sih. Jelaskeun. Teuing we. Sia geus wani-wani yang ngarep aing kebegug nyulik ge. Yeuh, anak buah si RT jeung RW teh kan baheula mah mantan geng urang sia teh. Heeh nya bener.